Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan wilujeng lawung dina Pangauban Kawisunda Sekar Kawinayan Kabupaten Purwakarta. Simkuring asmana Ais Pangampi seja ngiring aud dina raraga ngamumule oge ngaronjatkeun seni Kawisunda di Jawa Barat. Mudah-mudahan ajen inajen seni Sunda langkung majeng kapayuna. Sumangga wilujeng nyakseni. Awitan Pilopatani Nana ya tilu opat iya patani di sisi mangga tilu opat hiji patani di sisi sing sepi karisi ayam deg-deg lalungina sedih nanti nanami namida patani di sisi titina tilada sing sepi karisi titina tilada sing sepi karisi lurusnya titi sing sepi karisi dasan robi nadana titina tilada sing sepi karisi. Nah, suantenu tadi tong dilepaskeun kanggo A. Sing sepi karisi ayem tentrem lalungina. Tacan Robi anu si anu tadi nadana dugi nyambung kanggo A. Masih tetap nada-nadanya. Nami namida cobi tilu opat hiji patani di sisi sing sepi karisi ayem tentrem lalungina tiluhur
ya nyambungkeun kanu patani sing muktinya ngawujud karaharjaan patani sing satengah ketuknya nu mawi ini nu karaharjaan anak teking panjang teuing ngawujud karaharjaan patani sing mukti kumati babakti ngolatana laluasa patani sisi sing sepi karisi ayem tentrem liman beki luhur teraskeun sami da batilu patani lagu mah atos leresnya kantun ieu na wungkul dah ketukan anaknya nyambung-nyambungkeun anak atos leres kirang langkung mah kitu panginten laguna mung eta tah bade nyambungkeun kanu patani nya sing emut Bapak, Ibu, punten nih, sadayana we nya urang sharing we sasarengan. Cobi diuningan saat santrum di kana kawinna. Lagu ganti tahun teh larasna pelog. Keun heula ulah wakan diwincik tapi dijelaskeun pelog naon geuteun. Mandi lambi mah sekat 5 tahun. Seras gerakanana sedang pamidina musik malaras teh panginten. Laras di sebatan namanya di musik kontangan adanya atau nabi naon mangga lah mayor minor kan gitunya pas gerakan tempo dari panginten sedang sakumaha ukuran sedang saperos tadi sedang sekurang mah ada sesah di ukuran dengan sudah sedang ngatronom na kumaha pas surupanana da sami sareng tugu dan anu metea tapi hiji sami sareng tugu gitu nya lajeng diuningaan cobi di luhur aya P teh maksudna mah pangkatna nganggo kacapi salajengna tungtung swanten kacapi teh 4 atau piti istilah dina nada mutlak nama pengentennya tapi dinya kantun ngetang bapak ibu ngetang 4 ketuk tapi ketukanana ulah benten pulsana jadi upami
ger hiji dua tilu gan gitu. Ras eta teh mikali yang ketukan teh cain Robi rarosan mah lagu ieu mah. Jadi teu aya nu ditaikeun. Ketukan teh dilungsurkeun teu aya ieu. Ras kitu ketukan teh di karengse. Lajeng anu kadua cobi diuningaan tiap-tiap not anu nganggo garis harga. Garis harga dina Sunda naon teh Mas? Dina musik mah kan garis harganya. Garis di luhur not teh. Begini sambil aya gitu nya. Garis pangaos teu aya nya. Garis harga disunahkeun baoban jadi garis pangaos. Daya panggilnya sami wetos lah. Janten tiap-tiap garis nu aya luhur not teh garis harga. Anu not dipayun saperoskeun teh anu ngawitannya baris anu kadua we. Kan ngawitanna not anu di garis teh sareng dua. Tah maksudna eta teh saketuk. Janten saketuk teh anu aya di garis harga teh saketuk. Nah eta teh panginten upami dibagi dua setengah upami dina not balok mah salarosna eta teh panginten kita not seperempat saketuk seperdalapan panginten kitu nya. Jadi not anu saketuk teh panginten hiji ras kosong setengah dua setengah dihijikeun janten saketuk. Taulah lepat teh lebetna anu dua teh ketukan saparantos diketuk janten di luhur lah pamili ketuk mah. Nah, di dia gitu ketukan tidak terkena ketukan. Nah, lajeng pamungkas anu tungtung anu tadi sok lepat. Saatos ayat kalimah ngawujud karaharjaan. Dalatina eta nu nanti kan gitu nya. Dalatina ras tungtung nanti. Mina tikot tinati teh ulah panjang teuing. Kemarin kita aya titik. Titik teh kan anu fungsina manjangkeun sorak nya. Lain mah tos gong kosong da langsung nya Pak. Kantun eta unggul nya. Terus sanesna mah da teu aya daya lepat nya. Kitu rubina bagentanya. Janten Bapak Ibu sakedik sanaos dina mana bari ngetukan we baru terlepat lajeng upami dipirik cobi sekedik oge didangukeun dirigan terus ngeklok surup gitulah antawis birahma sareng lagu birahmana gitu nya terus irama itu nyambung sareng urang. Nah biasa nama hiji instrumen atau gelenyu teras lagu instrumen gelenyu rengse. Paminingal ka dieu kitu aya sabaraha nya. Hiji dua tilu pada aya tilu. Tah urang mah teu kedah tiluanana di nu pasanggiri ge jarang lah. Jarang tiluanana. Tos we aransemen lagu rengse. Kamurang kali mangga bilih bade sadayana oge. Da sami wae lagu mah notna sami nu benten teh rumpaka. Tapi biasanya orang kali mau gentos rumpaka lepas deui teh. Sinom digentos rumpakana jadi ngakso. Padahal sinom mah sinom we gitu nya. Dekat tekok oge. Tapi gentos rumpakana jadi bingung. Tah maksud teh kanggo urang mah sami wae. Mangga rumpaka mah bilih bade dicobi oge mah handapna mangga nya. Urang cobian we teh rumpakana guluyur teh nya. Ras ngaguluyur janten aransemen lagu urang cobi guluyur geun nya dugikeun ka anu nomor 3 gitu panggilna. Mangga manawi aya patarosan heula anu kinten sesah paling mana anu kedah diulang-ulang bilih ieu mah tah beli kirang kotopina insyaallah minggu payung urang kotopina ieu teh mau 50 mana bisa masuk kieu insyaallah lah panginten. Cin anu teu acan biasa panginten ngajemput bola fotokopi ku anjeun biasa oge ke di fotokopi ku Ais Pangampingnya. Aya 25-an anu teu acan jadinya. Mangga lah ke urang tamihan. Absen dugi ka mana mangga dilebetan heula. Anu parantos absenna digorolongkeun ras. Mohon ulah dirandengkeun gorolongkeun teh teras di KCF.
Aya patarosan menawi anu kinten sesahela paling mana anu tiasa rasuah we gitu. Pilihan deui. Jadi urang mah teu ngejar target gitu. Pokoknya minggu ieu rataman salagu sanes gitu. Salagu tapi kedah leres. Bios 2 minggu 2 sasi aya salares pas we. Oke, pamitos saya sanaos pertemuan salawungan getos lagu. Ngaraosan tiasa sesah ulah. Manawi ke pamitos sadayana tiasa urang sabilah kali dia gitu. Sampai kapali dia atau nanti mikir tiasa nu bade nyobi mangga. Saha nu bade nyobian nyaliran. Atau nanti tiluan opatan mangga. Bilih ieu. Bilih ieu di sekolah pi orang yang tuan ku murid kan urang repot. Ibu heula tuh Bu, aduh silakan tuh. Sama nawi di dieu mah teu izin sampai dah. Sami abdi ge guru kan. Sami soalnya di kantor ngagulang, sami di bab Sunda mah soalnya ke guru, sokan jurian, sokan namanya, jadi pangkal ayah juri itu Bu Ade, ya nih, Bapak Obar, Pak Arif, akan mengucapkan, ayah apa tarusan mana nih, nutiasa di WHD paling mana, terapi badai guluyurkeun wae, badai guluyurkeun, kira raoskeun nya anu kinten sesah paling mana, terus kurang dibulak balik gitu. Mangga urang guluyurkeun pas-pas.
da ulah dilepaskeun tilana tilada dal datina tinana subur tutuhan benghar pepelakan. Karena masih kene sanada dina nada da rendah. Terus nu ieu teh tasan kenging kene ieu. Daun. Alam endah hejo lembok sugi mukti alam endah hejo lembok sugi mukti subur tutuhan benghar daun hijau limpong harapan remaja.
tempat pada nami lagi diajar sudah. Patan mangga.
sareng ngaraketkeun nya eta unggul. Kita bisa
Panutup catur pamungkas carita. Urang tenden dah dalam sium, urang tunda di hanjuang siang. Mangsa datang gesan sampirin. Bobo sapanon carang sapakan, permios.